Masih jadi rekan aing. Ya ada. Tep turungan aing itu aya bayareun. Pinjam duit 30.000 aing teh boga pisan. Aya duit mah tenang. Hari maneh pulangan. Oh pan aing teh nginjem teh 30. Nah dibere 50 kurang hidang sia mah. Eueuh, recep pulangan 20. Oh boro-boro keur pulangan hari sia pan aing teh teu boga duit pisan. Nah 50.000 sing hidang make bangku sakola pan aing teh teu boga duit kan nginjem lagi 30.000. Kunaon dibere 50. Aing si Pajut. Eueuh, ku aing teh dibere nginjem gitu-gitu. Aing geus bebeja tadi teh teu boga duit. Nah anak nginjem oge kunaon dibere 50. Kumaha ieu urusanana? Sia mah teh hidang. Sok kadekeun 20. Heuh pan aing teh teu boga duit. Sia teh nek mah nginjem oge 30. Nah kunaon mere duit 50.000 pulanganeun sia mah omongan. Masih jadi rekan aing. Ya ada sia mah aing dibere tapi 50. Oh tapi teh hidang sia teh pan aing nyaho teh bisa teu boga duit. Apa eta geus aya 50? Heuh aing ulanganan kumaha? Aing mana ka rekan aing tuh. Nah aing teh sudi lah. Aing nginjem lagi 30 dibere 50. Nangis. Aing dibere sakitu oge.